Weh jip tuh anu lah weh. Nungguan si Derian mah gila tuh. Saya sabaraha? 5 weh 5. 5 2 4 5 tah. Aing 5. Asa saeutik tamani 2 ah. Itu 7. Tah 2. Geusnya urangnya 7 nya. Guna nu bodas kah? Au. Tah kurung anu tah. Saheula. Oh, kan heula, jauh heula teh. Aduh. Cangkeng kaki nyeri aduh. Masa wabe aku kemi aduh. Deket euy. Ulah kali paehan atuh ah. Nah, Atuh rame mah langsung paeh maksud teh. Untuk atuh bayakeun lah itu. Teh. Paeh sakot. Ayo balikan deui ya. Eta guru urang ieu. Aing mah Balikan deui ya. Pasang sabaraha ieu teh? 7. Weh, anjir loba. Kata itu murah sabaraha? 2 3 4 5 genap 7 8 8 yang gunung tah. 7. Maneh mah sembarang atuh. Lila maneh mah urang tadi geus main kitu. Eta pas panggil si kakek. Napa gunungna harade tuh? Asa sarua sia bakal panggil panggil sia. Beda. Nyawa we kieu mah. Beok keung hayu. Muda gawe kitunya itu budak teh. Aya info-info teh si kakek euy. Eta info keur neangan nu gawe si kakek teh. Hah? Gawe? Mas, heeh nu gawe. Kebutuhan nu gawe maksudna Lin? Heeh. Cocoknya berarti kan ke Tuh bikin. bener ya? Serius teh si kakek ngebutuhkeun nu gawe. Aslian ih keur membutuhkeun nu gawe si kakek teh. Di sawah si kakekna. Heeh, di sawah. Ya nah mau jadi ah. Wah, jadinya Kasih kakek udah lah. kasih kakek lah. Nuhun infona. Nuhun. Lah eta coba sia. Muda gawe kitunya itu budak teh. Tekan enggak kakek mau kudu gawe mah. Jepu. Pokoknya mah, lamun engke menang duit di kakek kurang pakai beli naspad. Mantap tanah Oh, sepatu. atuh. Kejeng goreng, nasi goreng. Oh, atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon oi? Assalamualaikum, eh. Tong enggak jero eta. Kenaon dia? Kakek mau ke ngalaan keong. Tadi tenon aya beja. butuh gawe cenah. Di Siderian aya info. Cenah kakek kurang ngabutuhkeun pagawe. Tah bener. Marangnya arek kau di kakek. Yang baiknya arek Asal dibayar. Kampung kakek mah duit mah loba. Ngan mana kudu bener gawena nya. Batuk kakek. Batuk. Ya, Oh. tuh, teh. Kalau batuk dikekom aja. Minum sih. Hang eta. Wah, Pokoknya lain eta. Ya. Opak jeung simeun. Mas ganeng. Opoknya aneh eta mah. Kan aneh garawe. Lain gawena kumaha atuh jelaskeun. itu berat gawena mah. Ieu ngagiringkeun keong ka imah kakek. Sakieu tah. Digiringkeun? Oh, atuh. Keong digiringkeun. Arek mah kakek geus capek. Nah, itulah. Yang penting mah butuh kan orang butuh duit. Bener. Oh. Atuh lah, lumayan lah. Terus.
Jang naspat. Ayeuna gawena. Oke, Januari bulan harum. Ya tuh, balik atuh cek baru. Oh, ayeuna. Atuh buru jip lah. Saya eutik aturan tuh teh 1 2 3 4. Hmm, 5 siki. Lamun bener arek ayeuna ku kake ditunguan di imahnya. Kiring-kiring, awas bohong. Imah kakek lain. Mah kakek. Lain imah mang kusoy lain. Oh, rajin. Tuh. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade labu. Oh. Baik itu baik. Heeh. Demi duit. Duit. Sikat lah, bawa. Geus tah kurang dibariskeun. Buru siakeun ke maneh. Kurang urang musikan heuh. Besok. Maju. Buru ke maju. Hai, saya tanda-tanda tarik gerak Si tadi. Tuh, tele. Ya. Kurang diukur karek 4 lengkah anjing sabaraha jam. Bisa aing ih. Kayak itu, Bro. Atuh. Oh bener. Buru ah. Aing ieu ge sabaraha jam sih tadi? Masih kena duit ka dieu. 5 jam sih karena tidak. Ting 10 jam itu. Nah, kayak masih kakek. Aing ngomong teh Iya, Bro. demi duit mah da. Sudi aing mah. Sare di eta bantuan. Kadang tuluh aing euy. Udah sok sia-sia ku maneh atuh jim aing kesel ya. Mulai gawe di si Aki. Bos. Free. Ayo mah. Jip, aduh sia kami lu budak buru ka dieu ah bereskeun. Aing mah cara rape gimana? Oh, aing jadi kehul di goblok teh. Coba diledek teh aing ku si Yan, Jerian di. Ada mah aing gebukan ku aing si kakek teh lah. Ayo. Asal aing mah kudu aing fokus ya. Bukan lah. Kan eta mah. Coba pengen. Pusing ku aing langsung. Ayo, ayo. Yo, mana masih ngagawean pakai siap capek dengan diri keong. Kita keong udah balong. Mantap, mantap. Ini juga. Duh, angin enak pun deh. Assalamualaikum. Ya.
Ada kagak? Langsung dibantu nih ya ngomongnya. Oke, ngomong-ngomong Bisa dibuka. capek kakek di gawean op. Kata yang udaharan nih. Oh, jadi dia mana kita dulu sok senjut. Nah, kelama. Tadi sebulan Totalitas. Anjir memang ini.